lamun urang nutur-nutur zahir bae kos kitu bae hirup teh eueuh nanaonan sakadar cangkang di akhirat engke bakalna moal bisa nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim sebab ngan sakadar ngurusan zahir doang patali nangan jasad naik wari kana iman di dieu urusanana adalah qalbu ilmuna disebutna ilmu tasawuf sasaranana adalah qalbu sasaranana adalah qalbu pagaweanana adalah disebut ubudah gelarna ngaranna zahid mulai kuari ngurusan hate awak dibarengan ku syariat fikih qalbu dibarengan ku tasawuf mulai hirup berbarengan berdampingan bakal indah geura